Sawala siswa nataharkeun kagiatan sakola. Luyu rarancang awal, poe ieu urang sawalakeun ngeunaan materi naon wae nu bakal dipasanggirikeun dina kagiatan Porsak nyaeta Pekan Olahraga dan Seni Antar Kelas semester ayeuna. Saha nu rek nepikeun kamandang? Materi olahraga mah geus we pertandingan futsal. Mun materi seni kumaha lamun pasanggiri nemangkeun pupuh. Sigana mun futsal mah leuwih cocok keur barudak lalaki. Ari barudak awewena kumaha? Ye, lalaki awewe ge bisa. Gerang ke mun geus beruna bakal leuwih rame nempo barudak awewe. Ah, urang mah teu satuju. Kumaha mun barudak awewe mah geus we pertandingan poli. Nya tang, sigana alus keneh poli keur awewe mah. Kumaha tang? Cenah keur barudak awewe mah poli sapuk henteu? Heug atuh kitu hade, urang mah sapuk ari hayang kitu mah. Tah, kitu man, Mir. Tatang ge sapuk mun keur barudak awewe mah pertandingan poli wae. Mun lalakina geus we futsalnya. Nya, geus we lalaki mah futsal. Ongkoh ayeuna teh loba pisan nu rasa futsal teh. Kumaha ari materi senina ye? Nah satuju mun pasanggirin nembang pupuh. Cik sugan Lisma boga ide asa can mairan. Tepati apal tuh dak kan olahraga mah. Mun kana materi seni mah siap. Sigana ulah pasanggirin nembangkeun pupuh bisi eueuh nu daftar. Eueuh nu daftar kumaha ari Lisma? Apan unggal kelas wajib ngirimkeun wawakilna. Yeh, ari Mirna, siga nu teu apal wae, apan teu unggal kelas aya siswa nu bisa nembangkeun pupuh. Apal ieu nu bisa nembangkeun pupuh teh ukur barudak nu aktif di eskul. Tinimbang loba kelas anu teu ngirimkeun wawakilna, leuwih hade keur materi seni mah pasanggiri ngadongeng we. Kumaha sapuk henteu? Cik, kumaha tang, man, Mir, sapuk henteu mun materi seni mah pasanggiri ngadongeng? Sapuk lah. Nya, komo urang mah teu bisa mupuh, sok silung wae. Mun ngadongeng mah bisa we. Kumaha Mirna satuju henteu? Nya teu nanaon atuh rek pasanggiri ngadongeng ge, nu penting mah materi seni teh kudu diniatan ngamumule seni Sunda. Ih, nya geus puguh atuh eta mah, pan ieu oge pasanggiri ngadongeng basa Sunda, lain loba bercerita bahasa Indonesia atawa storytelling bahasa Inggris. Mun kitu mah urang cendekeun wae yen dina acara Porsak semester ayeuna mah urang ngayakeun pertandingan futsal jeung pasanggiri ngadongeng. Topik debat ngeunaan Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, dina dinten ayeuna urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina acara debat pro kontra Facebook. Priyogi kauninga kurerencangan sadaya, ayeuna teh keur mahabu Facebook. Loba pisan manfaatna ku ayana FB teh, tapi teu saeutik deui kagorenganana. Ku kituna urang padungdengkeun weh ayeuna. Cing kumaha pamandegan ngeunaan hal ieu? Tiasa abdi ngaduikeun pamadegan. Tah, cing kumaha ceuk tisna ti kelompok pro? Numutkeun abdi FB teh kacida diperlukeunana. Aya sawatara mangpaat ku ayana FB. Upamana wae bisa ngalobaan baturan, bisa silih tuker informasi jeung batur, bisa ngirim email, malah FB teh bisa dijadikeun lahan bisnis. Punten, abdi kirang sapagodo sareng Tisna. Cing kumaha ari ceuk Dedi ti kelompok kontra? Numutkeun abdi mah FB teh loba gorengna batan alusna. Kahiji, loba budak sakola nu ngedul diajar lantaran OL wae. Kadua, teu saeutik basa nu digunakeun dina FB. Kasar bari pacampur antara basa Sunda, Indonesia jeung Inggris. Katilu, aya Facebooker anu ngahaja ngahina ka batur atawa ka pamarentah. Kaopat, loba nu ngasupkeun foto-foto jorang. Kalima, aya sawatara ibu-ibu anu menta ditalak lantaran salakina salingkuh ngaliwatan FB.
kagenep barudak sakola FB-an di kelas waktu keur diajar lantaran ayeuna mah geus loba HP nu bisa dipake FB-an. Ku kituna abdi mah kurang satuju ku ayana FB teh. Abdi ge sapamadegan jeung Dedi, loba pisan kagorenganana FB teh. Tah, kitu geuning pamadegan Dedi jeung Sri mah kumaha aya deui nu bade mairan? Manawi abdi bade mairan, Mangga, kumaha cek Doni? bisa jadi FB teh kitu. Tapi urang ge ulah ngaleleungit mangpaatina FB. Geura we, urang bisa loba babaturan. Malah aya kajadian kolot anu kaleungitan anakna geus belasan tahun kapanggih tina FB. Urang ge bisa ngobrol jeung batur secara langsung tina FB teh. Ku kituna bisa silaturahmi jeung duduluran. Lian ti eta, siswa bisa ngirim tugas ka guruna ngaliwatan email dina FB. Hitung-hitung ngalatih kabisa dina make komputer jeung internet. Sangkan henteu gaptek. Dina zaman globalisasi mah urang teh kudu bisa ngigelan jeung ngigelkeun zaman. Kitu tah cek abdi mah. Jadi FB teh loba pisan mangpaatna. Pokona FB teh teu perlu, loba pisan masalah tina FB teh. Eta mah cek tisna we. Boa-boa tisna teu boga alamat FB teh lantaran teu bisa muka internet. Bisa, piraku muka internet teu bisa, da abdi mah teu gaptek. Heup heula, ayeuna urang cindekeun heula. Ayana FB teh aya mangpaatna, aya oge gorengna. Nu sidik mah nu kumaha nu makena. Boga niat hade, tangtu wae FB teh dimangpaatkeun keur kahadean. Tapi mun FB teh dipake caliweura, nya tangtuna jadi goreng. Kumaha aya nu rek mairan? Satuju, memang kitu. FB mah teu salah, nu salah mah nu makena. Nya, abdi ge satuju mun kitu kacindekanana mah. Kumaha nurutkeun Tisna jeung Dedi? Abdi ge satuju. Ari Dedi satuju teu? Satuju, yen FB mah teu salah, nu salah mah nu makena. Alhamdulillah, asa bucak bisul ari geus satuju sarerea mah. Kukituna debat pro kontra Facebook teh urang cukupkeun nepi ka dieu heula. Sim kuring salaku panumbu catur ngahaturkeun nuhun kana perhatosan ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.